Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak kumaha daramang? Alhamdulillah tepang deui sareng ibu dina pelajaran basa Sunda. Barudak sateuacan urang ngawitan hayu urang ngadua sasarengan mugia urang salawasna kenging panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya masih dipaparin kasempetan kanggo milarian ilmu sanaos hidup kedah diajar di bumi sewang-sewangan. Mugia urang salawasna dipaparin sehat walafiat, dijauhkeun tina sagala rupi panyawat, tur bala. Amin ya robbal alamin. Barudak anu salawasna dipikir cinta ku ibu, padaran materi dina kesempatan ieu nyaeta ngeunaan pakeman basa, materi kelas 8 di semester 2. Saat acan ngadugikeun materi, ibu bade ngadugikeun heula kompetensi dasarna nyaeta 3.4 mengidentifikasi kekayaan idiom bahasa Sunda dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan struktur teks, fungsi sosial, dan aspek kebahasaan. Nuka 2 4.4 menyajikan kekayaan idiom bahasa Sunda serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan memanfaatkan berbagai media. Tujuan pembelajarannya nyata setelah selesai mempelajari pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami idiom bahasa Sunda, babasan, paribasa, panyaraman, kila-kila, serta dapat mengkomunikasikannya dalam bentuk percakapan dan tulisan. Barudak hidup apal teu naon ari pakeman basa teh? Tah, pakeman basa atawa idiom teh nyaeta ungkara basa anu kekecapanna geus matok, puguh entep seureuna sarta miboga harti anu beda jeung harti kecap asalna. Naon anu kaasup kana pakeman basa teh barudak? Anu kaasup kana pakeman basa teh nya aya paribasa, babasan, cacandran, uga, rakitan dalit, jeung caturangga. Yuk urang bahas hiji-hiji. Nu kahiji aya paribasa. Hidup pasti geus teu asing deui ku paribasa teh. Tah, paribasa teh nyaeta babandingan kalakuan atawa kaayaan jelema kana kalakuan atawa kaayaan hiji hal anu jadi perlambang lakuning hirup. Ngawangun kalimah, omongan atawa ungkara anu geus entep seureuna, geus puguh surupanana, geus puguh pok-pokanana. Contoh paribasa teh contona aya monyet ngagugulung kalapa. Tah, eta ungkara teh teu bisa dirobah jadi kalapa digugulung ku monyet atawa monyet ngagugulung samangka. Teu bisa oge dirobah jadi ragam basa hormat atawa dilemeskeun. Aya oge papasingan atawa rupa-rupa paribasa. Tah, upami dumasarkana maksud kandunganana aya 3 rupa paribasa. Nu kahiji aya paribasa wawaran luang, nu hartina ngebrehkeun pangalaman anu geus lumrah di masyarakat sarta bahan babandingan pikeun laku lampah urang. Contona teh mamatahan ngojay kamari. Maksudna nyaeta mamatahan ka jelema anu leuwih loba kanyahona jeung pangalamanana. Nu kadua aya paribasa pangjurung laku hade. Nyaeta pangjurung pikeun milampah kahadean. Bisa dipiheulaan ku kecap, bisa oge henteu. Salah sahiji contoh nyaeta paribasa kudu tungkul kajukut tanggah kasadapan. Maksudna teh kudu junun ari digawe, ulah ngabengbat ku nu lain-lain. Nu terakhir atau nu pamungkas nyaeta paribasa panyaram lampah salah. Nu hartina
panyaram sangkan ulah migawe pagawean anu mata kerugi, boh keur dirina sorangan boh keur batur, biasana bisa dipiheulaan ku kecap ulah. Contona cul dog tinggal igel, maksudna nyaeta ninggalkeun pagawean baku ngalampahkeun pagawean anu taya hartina. Tah salian ti paribasa teh aya oge nu disebut babasan. Babasan nyaeta ungkara basa anu dipake harti injemanana sarta eusina mangrupa babandingan kaayaan, kalakuan, atawa pasipatan jelema. Ari babandingan mah bisa jelema deui, bisa sasatoan, bisa tutuwuhan jeung sajabana. Contona aya babasan gede hulu, nu maksudna mah jelema nu sombong. Tah babasan eta teh teu bisa dirobah jadi hulu gede atawa huluna gede jeung sajabana. Contoh babasan nu liana mah aya amis budi, awak sampayeun, jeung kawas gaang katincak. Salajengna aya cacandran, nyaeta pakeman basa anu eusina mangrupa tujuan anu nataan atawa nerangkeun kaayaan hiji daerah. Contona teh aya Bandung heurin ku tangtung, maksudna mah kota Bandung loba atawa padet, mun cek istilah bahasa Indonesia mah padat padumukanna atau padat penduduknya. Aya oge Cianjur katalanjuran, maksudna nyaeta Cianjur ngan saukur kaliwatan bae. Aya oge anu disebut uga. Naon uga teh? Uga nyaeta mangrupa siloka anu eusina tujuan kana parobahan penting kaayaan negara dina hiji mangsa anu bakal kasorang. Contoh nama aya ungkara Sunda Nanjung lamun anu pundung ti Bandung kacika pundung geus balik deui. Tah maksudna eta uga teh nyaeta mun sakabeh anasir kasundaan geus ngahiji deui kakara Sunda bakal nanjung. Salajengna aya caturangga, nyaeta pakeman basa anu patali jeung tanda-tanda pikeun nganyahokeun hade gorengna watek kuda. Contona aya Satria Kinayungan, nu maksudna kuda anu kukulinciran dina beulah kenca bobokongna. Aya oge conto liana nyaeta Sekar Panggung, Sumur Bandung, Buaranyang Ngangsar jeung saterusna. Nu pamungkas aya Rakitan Lantip. Naon Rakitan Lantip teh? Nyaeta pakeman basa anu dihartikeun ku kabiasaan make dadasar kalantipan. Contona aya seungit nu ngagoreng bawang. Nu maksudna mah seungit goreng bawang anu oge miceun tampolong, nu hartina miceun gegeuleuh. Barudak eta teh rupa-rupa pakeman basa atawa idiom dina basa Sunda. Tah supados hidup langkung ngartos jeung paham kana materina, tah ibu masihan pancen atanapi aya pancen anu kedah dipidamel ku hidup. Mangga tinggal pancena dina edubok hidup. Dikerjakeun sewang-sewangan, tong hilap dikumpulkeun tepat waktosnya, da balager gareulis ka resep. Tah materi pakeban basa teh cekap sakieu heula. Urang tepang deui dina materi salajengna. Tong hilap pidamel ya pancena teras kempelkeun tepat waktos. Ingat oge pesan ibu 3M, nyaeta ngagunakeun masker, ngumbah leungeun, make sabun salila 20 detik, jaga jarak jeung batur. Mugia urang sadayana salawasna aya dina panangpaeungan Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.